warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Maesa Bahtiar di 10 MIPA hiji. Nami abdi Widya Azahra. Nami abdi Siti Wulandari. Nama abdi Lupiawi Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di dieu bade ngawawancara tugas bahasa Sunda. Anjeun siap? Siap. Saha nami Bapak? Itu jadi muda-muda yang nari. Sabaraha lami Bapak Jandan Patani? Nari apa emang? Ini goblok. Saya ini. Sabaraha biaya miara sawah? Saat tanah Kita bilang penucip. Tanah pacet. Naon sababna Bapak jadi petani? saya daripada melan Di mana lokasi Bapak nuju tani? di Bandar Diri. Sabaraha lila panen pare-pare ieu. 10 bulan 20 poe. Sabaraha lila ti mimiti melak nepi ka panen. Ini asa kitu 10 bulan sampai Pak, bade menggunakan traktor atau traktor. sabaraha beas dihasilkeun dina panen? Jadi loba kitu nya, Pak. Bapak make Organik. Organik beas naon anu Bapak hasilkeun? 42. Saha musim hujan mangaruhan sawah Bapak? Gimana pengaruh? Saha nulungan anjeun nalika anjeun di sawah? Bukan Dia kalau nggak diketawa, Cara membasmi hama di sawah? pakai bensin. Naon suka duka jadi petani? bapak lu. Senang jeung Udah mau wawancara TPS. sengsara. Nuhun Pak